kamana ibu hajah euy adin sanajan liang cacapet kengir cacapet kengir puna saraka guna bareng ingkang raka keratu anggara ingkang raka kertunggara bareng kutut kuntang rawan kembang Sugi Mukti Denawa samia merbayaksa gendera kingkang merbayaksa wonten ing waringin pitu detia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di waringin pitu
siap ka harareup euy. Aya badami keuneun aing. Gahacurikeun si Mbah Baktos heueuh nun. Kututut. Lain kumaha kadeng. Kututut we. Kumaha kadengena jadi kurang. Sing percanten. Untuk kututut ku cacing. Mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh kulan Gusti. Cing. Aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing. Ari soalna mah kitu. Pokona dina danget ayeuna mah. Keun we ku ieu. Naon-naon oge. Di mana-mana salira bade syukuran kadiekeun. Beda urang prakarsaan. Nyanyi na wa abdi. Naon maneh bisa nyanyi gitu sakedik. Oh, percanten. Kumaha nyanyina? Hei seniman. Kututut. Sia teh naha? Pake ku seniman. Kututut sebenarnya mah. Kadenge mun saeutik biasa. Kadenge bener teh hawar-hawar. Ngadumpar kana ceulina. Penting tadi aing ngimpi. Ngimpe naon Gusti? Ngimpe naon? Ngimpe naon? Teh kaharti Mun cewek ieu. Hari halis. Ngimpi karageragan bulan Sapasi. Atuh raos eta mah laguna ge bulan Sapasi. Nu aya di Singapura. Jauh-jauh bulan Sapasi di dieu ge asok aja. Allahu Akbar. Tah. Air rag-ragna teh kana lahunan. Tak gede. Malah kitu keur merong aing kadina lahunan aya bulan Sapasi, atuna hajo datang we bintang 2. Celek dina tak-tak aing eta bintang. Jeung naon tah impian mode kitu tutut. Bade dikulub, bade digoreng. Daraos atuh. Cager tali per teh. Ini keuleuh teh ka si ieu ieu. Ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat. Bakal naik wibawa. Numutkeun dina paririmon ditempo teh dina paca PC eces. Dina paca pici sidik. Bakal naik harkat darajat. Muhun. Atan api sarira teh bakal naik delman. Naik darajat. Naik delman. Naik naon? Naik delman. Naik darajat. Kuturut aya ke kota. Naik dina istimewa. Di muka. Duduk di muka. Tek nong, tok tek nong. Bina-bina teuing sia teh. Boga anak buah dari kana roces. Manja sia kudu ku keong tutut. Kumade deui. Ka ieu ye. Anu matak wayahna sararea. Bisi ieu mah bisi. Bisi ke kahareup aing naik darajat. Bisi naik pangkat. Mangih milik wayahna maneh sararea. Tuturkeun langkah paripolah aing. Sanajan urang wujud dieu awak buta diri teueuhing reseksi. Benar. Tapi urang teh kapandeung dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil.
nyaeta sampurna dina jaroning sampurna urang teh kagolongan jin tuturkeun tapak boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir aya di manusia aya. tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman nginuk teh kadinya manusia Gusti abdi madugi kadangan ayeuna can ngarti naon salat gini sto salat teh abdi tusukan aya nu mere beas da eueuh eta mah kalau teh yang dibere sia mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh kudu ikhlas dulu nya naon maksudna ieu eueuh tugas ti dituna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat naon maksudna diadegkeun itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower jilik tower salap dalap 180 derajat sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halo na telepon eta teh lagu kabogo jauh beusi boga kabogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi apa itu bingung kali turun tina janela tatanggana berkabogona teh boga kabogo goreng patut rupana teh meniru sak disamper ku si ayah nu kitu da klip ngaranna geus gitu ya wayahna sarareanya bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluikeun sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh alah pusi naon tingali aya jelema ka dieu jangkung gede pusi aya jelema aling-aling nyingkah Sampurasun rampes Gusti kade sia api-api teh nyaho lamun nanyakeun harta kakayaan di tempat mangga Gusti datan nira tangga deman ewo pagulingan datan nira tangga deman ewo pagulingan olo Gusti aya jelema jangkung gede kitu Gusti wow olo Gusti aya jelema jangkung gede kitu Gusti wow wow ya urang teh tegenep kali madaharna teh saha sampurasun hei sorana gede nepi ka handaruan kitu hau rampes saha sampean Bima wiwa aya nyaho adana we ini nah meni pikiran teh sarua we ngaranna Bima aya dina kateranganna teh Gusti Bima unjila ilaika wa ma unjila
Bima saking ngendimu aku saking Amarta sami sareng abdi saking kubutuh abdi saking pakasabar saking munggul pawenang saking munggul pawenang tikaler itu ya ngarana Bima dek naon ka dieu dek nanyakeun aing ngaran Winsagni teh anu mana ngaran Winsagni teh anu mana kadulungan aing teu make tilam padahal mun kini kade teh mawa samak atuh sia teh mun itu ditilaman ngaran Winsagni nu diteangan can apanya asan tak iya Winsagni sampean kenalkeun nuhun Bima Winsagni abdi ngenakeun sahada Amir pondok we si eta mah Amir Amir wungkul Amir ya roba Aramir Amin Amin eta mah atuh sia teh didenge henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh jadi anjeun teh neangan kaula rek naon anu nyaka kareta binarom saha anu nyaka kareta binarom Winsagni nya ke kareta binarom naon tong api-api sabab dia tempat aya pusaka aya kareta emas aya harta karun kareta jadi aku tak gowo kereta binarom dek mawa kereta binarom ujung mawa usia nyewa naon dek mawa kereta binarom ya keur naon pikeun datua kerami hatiku Dewi si Jenet wah eta jora busa cu ieu ieu aku wo jadi deh tapi bikin kawin adi anjeun ngaranna Jenet jadi eta kareta rek dipake maksudna naon dek nyewa lain pokoknya nyokot we kareta binaro dek ngarenta lain kareta dek dibawa lain dek sampai rupa hade patut dengan yuk rupa cuman tamane maka jeung dek nyokot teh ari aing nu nungguanana aing macan nenyok acan bari tahun-tahun teh nungguan ieu kareta binarom teh tong borong make jeung diinjem atawa dibawa disewakeun ge moal ya disewakeun mah entong da kaula marek nyokot kareta binarom atuh lamun kitu mah meureun anjeun terek maok lamun maok mah lamun anjeun keur eueuh dipaok eta maok karana ieu mah rek dicokot bebeja aing terek dicokot emang namane nu boga aing mane nu boga da lain tah geuning nganaonan aing lain nu gablegna mah dibabuk sia koe ulah Bim wayahna balik deui Bim cinyaah kana awak sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun ayo balik aku tak paksa
dipikeun nuhun teu dipikeun paksa teu dipikeun dipaksa ngamuk aing di dieu ngamuk emangna aing teh tunggul dek main paksa wae sia ulah kitu ulah nuturkeun hawa nafsu anjeun teh manusia teh anu diansikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan ulah nempo aing buta nah tapi aya rasana sholawat teh di dinya bisi teu ngarti maneh ibim Sholatullah salamullah eta mah nyanyi ai sholatullah salamullah nya nama sopan santun ramah tamah DP handap asor da ieu ge aya rasaan hormat ai rasa teh departemen teh Muhammad ngarti sampean pokona dek dibawa wae teh dibikeun dipaksa bisi riributan aku ora tahu dine waduh tapi kamu rugu lagi mau kejeung nyaricakeun muasieun nungtun raja wisuna sampean Bima yen pucuk tigirang balik bisa aing balik tapi kudu mawa ka Tabinarom jadi ilut sawios ku abdi Gusti lain sawios aing moal kuat di ditu jaga di tukang bisi aya nu moblos bisi mawa batur timbalan apa kon wani marang aku ora wani teh ningapa kulanang belanang aji mulati tegah kadijaya ya kasapu kurang tatu adu tru hampar tiga bener dia maju aja kaget bacot tukang ai sulusup teh sikuna meuninya cem kana hulu pisan angen tengah aku gua moal kuat sia Bima wah dunungan aing mah tukang tatapa puasa deuleu tukang perih aing pangna nganut oge kadunungan teh lain tina soal buruh aing model tina soal pamadeganana karasa mah patahanana ku aing benar karasa aya barokahna we gede barokahna lurah teret atuh kas ka potongan Allah anjir gelelut itu Bima gelelut anjir jangan nepi ka ngebuah kitu ieu muah kuat Bima sia goblok tuh sia geus dijungkeun deui wah dunungan aing euy ditonyok euy dunungan aing teh gagah iya sia muah kuat Bima muah kuat sia kalawin cagni Bima bakal keok mah deuleu wincagni keok Bima jing Lincak nih, gimana teh euy? Duka teh. Di mana soran datangna? Ceuk aing nu bakal meunang mah Bima. Di mana sia tuh? Di dieu. Marukana teu kadenge mun aya anu gerendengan euy. Yak. Nya. Aya jelema aneh. Batur nanya batur si Bima maneh gitu dek naon sia jiji ka dieu tara salat
Jomonis tara salat ya emang na aing salat teh kudu bebeja ka sia. Wah dina osongna ge biheung katarima sia salat. Tapi kan Eueuh diponis. tina hadisna eueuh tina Qur'anna anu diikat salat Lain bakal diterima. Ih, goblok. lain Di mana-mana ge nu di kopeah. Ngerti? Aisyah teh make naon-naon? Apa teh dipake? Dek naon sia datang ka dieu? Naon teh deui naon teh? Weh anjir duaan euy. Naon? Eta deui dunungan teu gelut. Pisah. Keun antep cenah ele saurang. Da maksa dek nyokot kareta binarong. Sia naonana si Bima? Aing guruna. Guruna? Puh. Jeung ngaku guruna goblok. lain hidup kosong deh teh. Ngahina sae. Didinya tong ngajago tak ke jelema ieu. Wah bahaya. Bahaya. Ieu teh jelema teh keur nguriling neangan tanding nyasrang neangan lawan. Saumur hirupna can nyahoon digeuti sarangan. Pecakan teh sirahna dagor pulingis. Kuat modar. Lawan nya Aisyah teh bener dulurna si Bima eta kareta teh dek dicokot dititah kudu gablegna belegu. Eta naha lain dibejaan. Lain make cenah gelut. Pokona sakur nu rek nyokot kareta bindara musuh aing. Oh kitunya? Iya. Wani kitu ka aing. Alah. Puh. Aduh. Hidup kosong deh. Make jeung teu wani sagala. Eta nanya mah ka diri sia aing mah gede awakna. Nya geleutik aing mah meunang ngaraut. Bener. Nya geleutik aing mah campernik. Campernik. Puh. Eta hidup kosong deh. Hidup kosong. Nya Aisyah teh aing mah ahli usik tah. Murid pacuncun. Murid pacuncun atuh. Bener, Prung. Tega lara, tega pati, dor. Prung siapa dingdung, belajar. Au.
Akang menewa kageuleuh ka jalma goreng patut. Cicing teh rezeki. Geuleuh lah. Da aya gairah atuh da buta da mah. I want to see underneath. Naon teh? Wow, big. Jabrik big teh beureun. Black big. Nya black nya big. Lain menewa kageuleuh akang. Lain mun urang mah di kolornya euy. Ada buta mah tara Lain tara kapoe tapi tutung. kakakap teh. Alam ni lecet. Oke jeung lecet segala. Urut ngabeca beureun. Baru kana kumaha mun nya euy. Heeh. Anjing. Setan. Lompat ka mana? Musik si anjing. Musik si setan. Adik. Watir. Lain meninjang heuy kitu watir. Alah. Dah watir. Mereka kumaha? Adik kada sia. Menang sia setan. Sok sia. Mereka kumaha mun adik? Aya kakuhul beureun. Wah. Amak dan Sep. Teuing setrek dibawa ka mana? Kumaha sia setan? Power dikejeburkeun mah. Aing mah kabina-bina teuing sece. Setan sok sia. Aya nyaho. Lesot motor lesot keun anjing. Watir atuh lah. Hakan aja kah? Lain watir. Aduh akak kacai gitu. Cikur ke dia dibanting siangkol aku aing Bima dek maksa anjeun pokona dipikeun nuhun teu dipikeun sia nepi ka mana gelut jeung aing tong boro hingga gelut jam-jaman aing sanajan saminggu moal mundur aing ya cetek saminggu sabulan aing mau ngejat 2 bulan aing mau ngejat setahun aing sok mau mundur 5 tahun aing menimbung eleh 10 tahun aing 15 tahun aing 20 aing sok sia lamun diparengkeun panjang umur satutup dunya aing mau mundur gelut itu beakeun aing urang. Beakeun. Pagede-gede waduh kayaknya. Pada ngawaduh kabeh. Alah.
aing mah hayang nyaho wadukna we cenah. Nah itu teh. Kumaha ieu teh? Ieu naon je? Tong pipiluan aja. Cicing doa cicing doa. Cicing dah kudu puguh ieu teh tuh. Alah. Eret atuh. Direct diuk teh. Kelanan nepi ka maksa kitu teh aing dek nanyakeun ka sang tukangna. Naon pangna maksa kitu ngandung harti gede kawani kitu teh ngandung harti aya murid dekengna. Jadi titah aing mah pangna wani itu teh. Dititah ku saha? Nu bogana. Nah saha nu bogana teh? Cing. Ceuk anu nitipkeun eta harta karun. Wah. Nyaeta Semar ngaranna. Huy. Saha? Semar. Dititah ku Semar, bapak aing Semar teh. Bapak dewek Semar teh euy. Bolotot. Burukan nulian. Semar. Heeh. Kelana Semar nu mana ieu teh Semar? Semar. Lamun anjeun nyaho ka Semar cing kumaha rupana? Beungeutna bodas. Tuluy Awak hideung. jangkung penek. Penek. Make senda sabelah. Makbuk jadi bodas. Kuncung ngaranna. Beungeutna bodas, Beungeutna bodas. awakna Hideung. Hideung. ai lempangna Gitu tah. Nyaon. teu nyari. Nah, sia. Dari bagian Da bagian abdi teh mah tuh. anu akang. Ai jadi pejabat tong ngebodor. Keude wakilkeun ka abdi ngewa. Urusan aja dari pejabat. Aing ngomongna dua yana. Gede teuing. Adieu ujang. Amuy. Ye. Tobat Gusti. Atuh naha lain kita tadi anjeun ngomong teh di titah Semar kitu. Nepi ka jogol. Eta impian jelas. Jelas cetre. Bener itu anakna Semar. Pandewek teh cepot. Ieu dawala. Itu maritis. Tubah. Nuhun Gusti kaula bebas tugas. Ugana jigana mah atuh lamun kitu mah pek. Geura asup ka belah ditu di dinya aya kareta. Geura sarare we dina kareta. Keun kaula nu ngagusurna ngantuduhkeun we jalan-jalanna. Ka mana dibawana? Ka Amarta. Sabab dek seserahanana ti Amarta. Keun bae aing nu ngagusur. His. Maka kenyangkeun ku kaula. Pek we cing rineh dina kareta. Tuduhkeun we jalan-jalanna. Sok atuh cepot naik. Moal abdi mah. Nah, Bade ngabantun muning. Kak. Katega syawat-awat. Oh. Kakayaan bapak maneh teh loba cepot. Luyuh layah. Nah, eta Semar. Nuturkeun sangsara we tiba heula. Padahal loba hartana mah jeje. Jeung Semar mah lamun dahar tara nawaran. Dai teuing Semar mah. Apoda. Mun cing cara lembok kada ditempo teh kalah ngiceup nih. Lagi cepet buku teu nawaran. Ai dahar teh ngajak rek ngisi ngajak. Sok kena sarare we kitu.
agan. Iya. Abdi mah bade teras ngabantu munding doana we. Ya sok buru-buru bot. Sok atuh sok. Hebat Bapak maneh. Lain waktu aing hayang ngadongeng jeung si Semar. Kumaha sajarahna ieu? Wah panjang. Wah, leuwih teh jutna. Panjang. Keuneng ke diwartoskeun ku abdi. Mun kedang ngangge sasajen. Wah, di Kedang ngangge apel jin. Pang tipu sia teh mah. Sok buru-buru kada naik ka dieu. Urang jokot munding euy, hayu buru-buru. Tuna lampah eta kasarios. Dah. Raden Gatot Kasa parantos aya widi lumebet ka Kaindran. Langsung ka tempat papajangan bangsa Kencana. Dah. Tempat salikna Batara Indra. Nyeta emas anu kacanakna ku jalma 1000. Mang cios nikah teh mang. Cios nikah teh mang. Ieu rupina papajangan kangge salikna panganten. Waduh luar biasa emas murni. Wa mayang arum cios janten bibi teh mang. Mang cios nikah teh mang. Nyediri mesti saringsi masing imut perang peti kadek jojonan teuing salira kada dijaring salira kada dijaring Mupat simua kabatu Batu jajar. kalakuan danut jujur sameme ngupat mitutur pariksa badana sakujur sameme nyelak kabasur pariksa diri sakujur mundut Kang Herdi. disusun aku ku jauh nunungan ditean aku ku kaunan najan hati mikasono najan hati mikasono napuguhan awis katepong dipisono
tenembongan geningan hikti dede sok ngajang jauh Jan hati mika melang dapugu ambon sorangan Wana kitu ambon Raden Gatot Kaca bingah Dah. anu tikawit angkat palai geran ningali papajangan emas murni Leres. anu diukir ku para ahli Direka para bicara. nyaeta papajangan pikeun salikna panganten. Bang, cios nikah teh bang. Wah, tangtos kula. Wa mayang arum cios janten bibi teh wa. Ieu kangge salikna panganten paman Arjuna sareng wa mayang arum. Mudah-mudahan bae wa jadi bibi teh wa. Bang, cios nikah teh bang. Putra Gatot Kaca diniatan ti alam marcapada nyaeta dek diangkat ku sorangan ieu papajangan anu kabawana ku Jarma Sarebu mang Raden Gatot Kaca Tuh, gilig bari jeung manahna katutupan ku rasa bunga leres. kalayan yakin Arjuna bakal laksana nikahna Dah. lajeng kaulna Gatot Kaca maksa diangkat ku nyalira Leres.